Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Puasa tara, lebaran hayang. Daripada maneh puasa osok salat tara. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Sahur hayang diudangkeun hese. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Kadole ngabuburit, ari puasa nepi ka beurang. Daripada maneh puasa osok nguburit tara. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Di imah kadang ini ke subuh, pas di masjid kereng sare mah di WC we. Daripada maneh kuliah osok salat subuh tara. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Ini tarawih make sendal, balik tarawih make sepatu. Daripada maneh ini taraweh pang panerina ari balikna pangheulana dasar kuya. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Update status rindu adan maghrib ari buka adan lohor kuya. Daripada maneh hayo we update status lapar. Cai mah ari lapar mah kai dahar goblok. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Ngomong tadarus, ari nyatana kalah main PS. Daripada maneh ngaji batas sakit anggeus-anggeus, maneh mah gitu. Gitu kumaha? Carita nawe puasa di imah nyebutkeun randa. Daripada maneh nyebutkeun teh lalaki deui. Duh karunya dasar jomblo. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Tekok ditinggalkeun di imah we sasaha, hayo we ngejo. Daripada maneh loba jelema make ngejo komo deui sasa. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Batur puasa maneh dahar samangka. Daripada maneh pagawe dengan sare we jeung sare mentak makruh. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Hayo we saur teh jeung anu kacang anu geus hasem anu dihaneukeun teh. Daripada maneh buka puasa kur jeung kolak bareta ge kur pukurna unggul. Rudet. Maneh mah gitu. Gitu kumaha? Hayo we beda baru ari ngasabrem teu. Sabrem heula. Baik. Saya tulis di komenan versi marane. kalakuan pembaturan marane keur di bulan puasa.